Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah di Kabulitan pada muka channel dan dia judul Muara Jati Sunda. Dia Muara Jati Sunda teh di channel ieu meningkatkan harkat derajat seni budaya Sunda. Oke, bade abah nerangkeun wali Allah anu aya di situs Kabulitan. Ada di judulan 5 Karukun Tatar Sunda. Dina jero channel ieu apa bari ngangkat harkat derajat seni budaya Sunda anu tos katingaleun. Contohna seperti pencaksilat. Ya. Buncis atau lebih seperti angklung atau reog. Oke, kaca pisuli. Dan mudah-mudahan sahawai di mana wae anu resep micinta kana seni budaya Sunda sok daratang ka urang babarengan sanes kanu hate abah bade ngaguluan tapi urang babarengan ningkatkeun harkat derajat atawa ngalestarikeun budaya Sunda. Abah urang nyadoskeun dina hal situs atanapi karomah nu aya di Kabulitan. Urang nyarioskeun di 5 Karukun Tatar Sunda. 5 Karukun Tatar Sunda ieu anu berjuang dina syiar Islam. Dan mudah-mudahan narupi anu didugikeun ngalangkungan lewat YouTube, mudah-mudahan dicinta atau bikin lebih atau ikut serta ngalestarikeun budaya Sunda atau ngalestarikeun luhur atau nanti sebut karomah atau nanti situs nu aya di Kampung Kabulitan Desa Pasir Jambu Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung di bawah naungan Disparwood Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan dan istilahnya muncul bahasa Sunda mah mipit amit ngalak menta netek tarajik nincak hambalan nuntik lari mapai bukti cucu warungan mapai bahangan supaya ngamuara bahasa muara teh tepung nya bahasa tepung teh papanggih muncul bahasa mah silaturahmi. Mudah-mudahan eta tina silaturahmi teh ngajarikeun wasilah atau sabab bisa tepungna urang biasa patepung lawung, patepang rarai, pak amplok jongok, urang silih jungjung, silih asah, silih asih, silih asuh lokasi abah jauh di jalan raya. Perkiraan 1 kilometer di jalan raya ke tempat abah. Tapi entong geung, entong hariwang, ku abah atau disiap nya mau bikin parkir anu dikelola keluarga apa? Warung atau disiap tong sieun kalaparan, tong sieun hanaan, cai sareng warung di tempat atau disiap apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam kapragaya pertempatan niat mandat atau napi niat anu ngaluruskeun perkara. Sejak silaturahmi atau napi ziarah bahasa ziarah teh silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi sareng abah ziarah ka walina Allah. Di dia aya 5 Karukun Tatar Sunda di antarana pintu kahiji sembayang geleng pangancingan. Pintu kedua aya eyang jaga satu. Pintu katilu aya sembayang kumis beureum. Ya. Di pusat aya 2 satu atap 2 makom nyata yang dalam sanga dipati kerta manah sareng yang dalam mangkum tak yang dalam sanga dipati kerta manah pemimpinnya nakina sana orang keempat di generasi yang Prabu Siliwangi Eyang Prabu Punten Buyeng, Eyang Prabu Layang Pakuan, Eyang Prabu Larang Jiwa, Eyang dalam sanga dipati Kertamanah Wali Allah nu aya di daerah Kabulitan Pasir Jambu. Mudah-mudahan sok geradangan
sok datang kurang silaturahmi, kurang babarengan ngadoa, kurang babarengan ziarah ataupun silaturahmi. Mudah-mudahan ya silaturahmi teh ngajadikeun sabab, ngajadikeun syariat sami-sami diijabah doa, dibarokahkeun ku Allah. Dilancarkeun jana segala perkarana, yakin urang nyuhunkeun ka Allah lewat perantaraan walina Allah, urang diijabah doa dikabul maksa. Udah masuk dah. Insya Allah mau mulai kesunaan pasti menang kejayaan. Ya, siap. Akan menjawab dia. Karena semangat sadaya keras. 1, 2, tung, 1, 2, arep, tak, su, tak, kap, tung, cek, lah, tangan, mau, siap. Hei! Tuh! 2 3 4 3 tuh 2 4 tuh 2 3 4